hakikatna na memangna surga teh geus badami jeung malaikat hampura Pak matak hakikat nu ngaran kaalusan can bisa ditangtukeun ku manusia tapi ngaran kaalusan ditangtukeun ku Allah Ta'ala. Sanajan ahli maksiat can tangtu ka neraka, sanajan ahli ibadah can tangtu asup ka surga. Sanajan ahli maksiat can tangtu asup ka neraka, sanajan ahli ibadah can tangtu asup ka surga. Ibu lalajoan iblis teh ahli ibadah, iblis ahli masjid, iblis pinter Quran, iblis haji hade ceramahna, iblis ahli segala-galana, tapi nah iblis dibenci dikutuk ku Allah lantaran hiji kasombonganan. Bener Pak? Cicing ya kudu rada ngahulang saeutik. Bisi manjarkeun ieu pengajian jeung surga weh. Nah, memangna surga teh di Tasikmalaya. Iblis ahli ibadah tapi nah iblis teh jadi kakasih Allah lantaran hiji sombongna. Ladang salat, ladang zakat, ladang tahajud, ladang haji, leungit hilang tanpa karana kahadianana lantaran hiji kasombonganan. Iblis mah dek sombong ge tahajud unggal peuting, duha unggal poe kana Quran katalar. Ieu tahajud momul, duha tara kana Quran tak tektok, ka masjid ari hayang, ai sombong ti baheula. Boa-boa iblis teh ieu guruna. Nabi Adam boga dosa, naon dosana? Ngadahar buah holdi, dihukum diturunkeun ke alam dunia. Nabi kapok nyarita, Robbana zolamna angpusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ku Allah dihampura dosana, berarti urang teh pak maksiat, urang teh teu balik, urang teh teu ecreug. Dosa teu balik, dosa teu ecreug, dosa teu bener bisa leungit hareupeun Allah kunaon? Ku tobat. Matak ahli maksiat lamun tobat can tangtu ka neraka, ahli ibadah lamun sombong can tangtu asup ka surga. Jeung ari jelema teh cicing dina hiji darajat. Ayeuna ibu lalajo kuring pan ben dan sareng pun adi. Nya Ustaz Danang, sarua ti Bandung sarua. Anjeunna mah rapi, udeng badag, gamis ngangsang. Pan urang mah lol teh kieu we. Teu di kopiah. Ulah diomongkeun. Nah, jelema teu cicing dina hiji darajat. Ayeuna ibu lalajo kuring teu di kopiah, tungguan ku waktu bisa jadi ge mah geus daek nu sameter dipake. Geus daek pada bapak ge baheula cadu ka masjid, geuning geus daek mah anu nitah hinang sorangan. Matak manusia teu kudu lalajo ka gorengan batur, teu kudu lalajo kasalahan batur, hakikatna waktu anu bakal menentukan. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ibu boga menantu kedua kasawah tara ngarit sudi kukut piara paraban hitung-hitung gaduh marmot kan ike bisa jadi ay gede kadaekna hidang usahana teu saeutik baheula menantu urang kedua iseup kolot jadi beunghar akhirna nguntungkeun keur sararea. Ibu ge baheula teh di jilbab geuning ayeuna daek di jilbab berarti manusia teu cicing dina hiji darajat. Bener. Datang sok saban geureut mun tetangga dicadar diomongkeun dan dicadar sadaya tong sok kitu anguran mah bere motivasi kumaha ceuk ibu nyai neng mah atos tiasa dicadar ngan emak mah hampura we acan bisa ka ditu ngahargaan ka dieu ngeunah lain keheul wae hirup teh atuh dan dicadar yang ngejebrot komik tong sok saban geureuh teuing kana kalakuan batur teh naha ngaranna ge manusia mah bener salah boga alus goreng boga daek kedul boga eta teh disebut ajwaja. Ajwaja teh papasangan nah awak ibu tak aya papasangan daek kedul bener salah alus goreng sok ngaraku baroga kan. Ayeuna ge pengajian ka dieu ulah asa aing pangdaekna ieu teh keur katapelan ku daek keur ngeluhur mah disamper batur ge iraha datang tapi naha urang geus daek melak cangkeng asa aing pangdaekna bahkan ria datang ti marana ngabring ngaos atuh bari hakikatna mah tuh anu teu datang ka dieu keur ibadah anu ikhlas nu teu hadir ka dieu ibadah ikhlas nyangu masak salaki datang mah naha teu ngaos
hiji bapak abdi teu acan gaduh izin ti caroge pan ibadah ngagugu salaki. Dua abdi teh masak agar bapak bilih capek hayu urang tuang ibadah gede. Coba nu datang ka dieu nyamu acan masak acan salaki teh keur pepelengkingan dina porsi ayeuna teh. Balik ti dieu ge bakal dihoak ku salaki. Dilalala teuing pangaosan teh pan dijawab ku ibu dua ustad ge. Banyak ladang pengajian jadi hohoak ka salaki. Mata hakikat ngaran ibadah can bisa ditangkukeun ku panon ieu. Bener. Orang adeng da urang mah kieu. Pokona prinsip abdi mah rek diulam deui pek henteu ge kajeun. Heeh. Lah abdi mah kan jalma nu paling beda jeung batur. Di mana ya ustad merek kieu? Biasana ge ustad mah pun adi, ustad danang nu neme udang badag gamis ngangsar. Tapi ke barang datang tejuk langsung wilujeng sumping al mukarrom nyungkeun pidoa na kamapun anak. Nah ada ka urang mah turun tina mobil kalah well assalamualaikum Allah get diuk di bapak hajat lo jalma nyalam berkeun panya teh minta doa lain minta diparoto. Malahan di Lebak aya warung nanyakeun heula cing debu palih mana lokasi anu pangaosan teh tenang we da ustad nu kadua mah telat bari ka urang gitu. Dipikir-pikir cek urang nah hirup teh dianggap aing mah. Naha pedah bajuna, pedah calana. Nah, kunaon atuh kuring make baju biasa, calana biasa, ngomong ge ngomong biasa, sabab kuring manusia biasa, lain manusia luar biasa. Mata ibu ka kuring biasa-biasa, teu kudu riweuh. Batang urang keprok da kalah asar diadukeun jeung japati atuh biasa. Bener salah boga daek kedul boga alus goreng ge pada boga mata gerak eureun nyaritakeun salah batur da urang ge osok salah jiga batur gerak eureun nyaritakeun kedul batur da urang ge osok kedul jiga batur. Maka hakikat hirup tong sok lalajo batur. Pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Sing wawuh ibu karena kagorengan ibu, sing apa karena kata eceregan ibu, sing akrab jeung katebalegan ibu, sehingga orang poho lalajo kasalahan batur, tapi benta karena kagorengan diri sorangan, saha urang sabenerna. Hirup mah ukur disebut, nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, teu hararayang. Nama kejeng teu hayang, sieun teu akur jeung pagawean, hanas cek batur disebut ustad, ai pagawean pasea. Bener mah? Ya itu teh. Hanas ku batur disebut ajengan, ari pasea cege aiteun cegekan. Pan aya tugas ustad kiai ajengan teh warasatul anbiya, pewaris para nabi, nabi ngawariskeun ilmu tahajud unggal peuting, baru sampean ladang tahajud. Kuring nanya ustad nu mana nu baru sampean ladang tahajud, lamun mah di Sumedang aya nu bareuh kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat can nepi kana tugasna. Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk disayur dibikeun. Nana gerhana cek batur ustad penta jam tangana dibikeun moal. Ta ibu teh suudon malah kawe pun saramah duaan dari hate kalolotor kitu. Ibu gada sarua lamun ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring dibikeun moal. Sesama jelema pedit tong sok seueur diomongkeun. Karek disebut batu di luhur aya pejabat, cek saha disebut pejabat, cek rakyat. Mata aya teh baligo pagede-gede ngolo rakyat ka unggal imah geus jadi macado kudu datang deui ka ibu. Ngaran-ngaran pejabat yang ukur disebut ku rakyat juk nyaralon eureun rakyat tong nyoblos jadi moal. Mata lain rakyat kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat tuh kudu hormat ke rakyat. Nah, apan bebengok pejabat mau jadi lamun teu dicoblos rakyat. Mata karepun pejabat tong merendah kieu kali-kali mah teh. Apan manehanana jabatan teh pamere rakyat. Mata ayeuna baligo pagede-gede, rakyat mah teu butuh baligo gede, butuh nage gawe gede ke rakyat. Ulah sagala ngomong ke rakyat tapi wadul wararungkul. Rakyat kedaulatan ada di tangan rakyat, maka rakyat penentu maju jeung mundurna Indonesia. Bener Pak?
Rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti. Rakyat teu butuh waos nyorocos, nu penting mah aya buktos. Eta nu keur diarep-arepku urang sebagai rakyat, matak dirateangan pejabat nu nyaah ka rakyat, nu wawuh ka susah rakyat, nu bisa nyusut saipanon rakyat, anu ngarti kana kahayang rakyat. Pek kumajeng ibu kuring teu ngadukung salah sahiji ngan dina politik patong hareup teuing, beda pilihan itu wajar, nu teu meunang mah pasea jeung tatangga. Prabowo jadi geuning nya, juk telepon ku ibu. Bapak Presiden, di sini ada yang meninggal, pasti jawaban anak sorry ye. Gerak toong, gerak tanya Pak Ustad udah deket, Pak Ustad, ayo nu maot, pasti eta Ustad pasti ngajawab, oke gas. Mata beda pilihan, wajar, nu teu meunang mah pasea jeung dulur, teu akur jeung tatangga, eta jelema kurang ajar. Hirup ukur disebut mata tong sombong. Hartos disebut beunghar ge kudu miskin, matak jelema beunghar teh kudu nyaah kana miskin. Ieu mah keur mah beunghar ngadon ngedeng-ngedeng kongkorong kana miskin. Bari pangaosan api-api dongko geulang ti dieu nepi ka dieu kuat rig hayu urang geus. Kumacek nu miskin sing ku bangsat hayang. Tugas jelema beunghar teh nulung nu butuh, nalang nu susah, ngajait nu titeulem, bere oncor anu poek, bantuan jelema lapar, sakolahkeun anu yatim, ditanya ke di akhirat di mana harta dipake naon, yatim nagog abdi Gusti saksina, anjeunna hartana diserenkeun ka diri abdi. Eta butuhna jelema beunghar. Ieu korek boga dong dikuat bebeja ku batur. Nyeun gedong beak 300, bebeja 500, nyawa wadul, nyawa bohong jeung eueuh nu muji deui. Karugi-rugi hirup sombong. Bener. Bari si miskin mah gede jasana, aya nu maot pangeulana nyokot pacul nyeun kuburan, aya nu maot pangeulana nyokot boeh, aya nu maot pangeulana nyokot pasaran, tahlil 100 poe. Si miskin mah tara eureun, matak bejakeun ka jelema nu aya di dieu. Lamun beunghar tuluy teu akur jeung nu miskin, kali-kali mah nu miskin dendam saeutik, maot si eta pikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan. Manusia butuh ku batur, ulah coba-coba goreng jeung batur. Ibu make tiung menang batur, baju menang batur, celana menang batur, selop menang batur, imah menang batur, maot dikubur batur, diboehan batur, ditahlilan ku batur. Bejakeun ka jelema nu sok goreng jeung batur, da ari silaye ngarek hirup sorangan lur. Manusia butuh ku batur, ulah coba-coba goreng jeung batur. Genah ieu cenah malu banu ungget teh. Itu tukang teuing ungget tunuh, teuing ungget mati. Urusan hate aya dua, nu bersih jeung nu kotor. Tinggal bawa kana awak ibu bakal apal hate bersih jeung nu kotor. Mun batur nyeun gedong nyeri hulu, tah kotor. Batur meuli motor ratu angan, kotor. Batur meuli sawah ka rumah sakit, kotor. Batur meuli mobil, modal. Jadi nu nyiksa awak kurang teh lain Allah, tah kakotoran hate. Bener? Heuh atuh tah. Batur maju, batur da. Ieu pun lanceuk ngayakeun santunan, disingareupan ku jelema nu bersih hate mah jadi hayang nurutan. Hayang euy mun urang boga milik deuk nurutan, ceuk nu bersih, ceuk nu kotor mah nah. Eta mah ukur asap asuci. Jawab gua Kang, kumaha sia we gitu lah. Jeung ngarepan jelema kotor hate mah ibarat buah buruk, nu buruk tong dipetik, nu buruk tong diala, nu buruk tong ditaekan, kacape-cape kudu naekan buah buruk. Tungguan buah buruk mah ragrag sorangan, ibu dihina, dicaci, dimaki, diledek, dipitnah, dilawan ngadon darah tinggi. Eureun ibu tong ngalawan, engke ge eureun sorangan. Oh geuning itu cenah urang mah diomongkeun ku batur teu eureun sing sabar engke ge eureun di mana geus nyeri huntu. Oh geuning si itu cager deui nyeri huntu teu eureun ngomongkeun urang engke ge eureun di mana geus pae. Ngan Allah boga ancaman, salat ditolak, zakat ditolak, ibadah ditolak. Sapanjang manusia masih kene boga dosa jeung papada manusia. Budak ibu boga dosa ka salaki, bubar ti dieu gewat bebaskeun, tangkep salaki. Aya. Cuk salaki teh kunaon maneh balik pengajian jadi lebay. Oh, tobat.
paling kuat 2 poe itu nu kitu we kakarwas deui. Lamun hate nu bersih batur maju milu atom, batur meuli motor milu tumpang, batur meuli mobil milu syukuran, batur nyeun imah milu datang. Maka lamun ibu hayang apal penyakit hate ibu, tong nanyakan kuring, tong nanya tetangga, rasakeun ku diri sorangan. Bener Pak? Asli ye. Yo aduh dijaril babu. Tuluikeun ngan ibu ge kudu apa? Jilbab ieu mah jilbab kain pek tuluikeun pake. Ngan wayahna kudu make ilmu hakikat. Ari hakikat gerabunian panona, gerabunian celina, gerabunian bibirna. Ngewa jilbab badak popolotot ka salaki, ngewa jilbab gede kana gosip beuki, ngewa jilbab mabuyupuk teu kaur batur nyen kasalahan bibir garing ngomongkeun kasalahan batur. Di mana eta jilbabna? Tompo bapak-bapak bari ngareun ka ibu lepong. Setuju. Jilbab ieu bisa dibeli, baju ieu bisa dibeli. Urusan keyakinan hate kamana urang deuk meuli. Bener? Eta tuluikeun eta jilbab ngan make atuh ilmu hakikat bunian panona, bunian ceulina, bunian bibirna. Nah teu era jilbab gede ngomongkeun batu. Nah teu era jilbab badak kana gosip eta teh Ustaz Nana Gerhana anu can kawin teh ya. Sadia kasih orang baik, kasih orang baik, kasih orang baik. maka hirup gumantung besi hate. Bener Pak? Asli ya. Maka konsep hirup mah hate. Urang medak keeng ibu pangaosan kieu keeng boa-boa hirup urang teh karek jadi orai Pak. Orai cicing 30 poe ganti kulit tapi ngaran anger orai. Boa-boa pengajian teh ukur ganti tiung, ganti saragam, ganti baju, ari hate teh ganti-ganti. Jeung dulur anger teu akur, jeung tetangga haben pasea kainung bapak nepi ka poho, ka salaki ka kerwas. Boa nya euy pengajian mineng ari hate teh robah-robah, heuh meureun karek jadi orai. Amuran tuh lalajoan mah hileud cicing merongkol 30 poe muntal dirina maka nolol jangjang ngaranna kukupu jelema sieun ku hileud tapi resep kana kukupu. Artina bapak ladang ibadah teh batur ngewa ka urang, batur rujit ka urang, batur jua ka urang, ku ibadah urang batur bisa jadi resep ka urang lain ku ibadahna tapi ku akhlak saeus eta ibadahna. Aduh. Bener ya ceramah genaheun euy agaruna teh. Teuing ka hati teuing ka sindiran apa dulu ya? Mata dek baju warna-warni itu ya kekeh panungtungan mah warna bodas. Naon urang disombong teh? Sok bisi ibu harga mahal, tiung mahal, baju mahal ge tungtung hirup mah ukur 290.000. Warna bodas ngaranna. Awas suka nu beunghar make boeh warna ungu. Selalu orang baik, kasih. Mata hirup teh kebersamaan tong ngahargaan karena hartana sabejad-bejadna jelema beunghar naha jelema loba nu ngahargaan tapi saalus-alusna rakyat miskin jelema ngareret ku juru panon berarti urang geus salah ngahargaan karena harta lain ngahargaan karena eueuh hate. Rambut gondrong bukan pembohong leuwih alus daripada make dasi jeung dijas tapi aspal di lebok. Teuing Kasih orang baik, kasih orang baik, kasih orang baik. maka hakikat hirup mah cantang tuh. Bener Pak? Nah kuring jeung Allah cantang tuh, ibu jeung Allah cantang tuh, barudak marawis jeung Allah cantang tuh. Padahal di Quran jelema nu bakal dibere kasalamatan innallaha ma'ana saestuna Allah teh babarengan jeung urang. Hayang nanya nah ieu pangajian bareng jeung Allah teuing isuk ayakeun deui pangajian nu ceramahna wayahna kudu ustad setempat. Nah mungkin jamaah ribuan kieu nu datang. Lamun teu berarti sadar poe ayeuna pengajian lain jeung Allah jeung naon hayang panggih jeung nu dina TikTok. Eueuh Allahna eta. Apakah nana gerhana ceramah jeung Allah nyao ulang deui tahun hareup tong dibayar sapeser-peser acan datang deui moal. Geus suudon deui. Beuki lila ceramah ieu beuki daroraka jelema. Lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang
Jawab ku ibu, berarti kuring lain jeung Allah, jeung naon, jeung duit. Cenah tadi ceramah kudunya ka yatim, kudunya kanu susah, kudu nulung kanu butuh, tong jauh-jauh teuing isu. Poe ayeuna buktikeun ka awak kuring, cek panitia wayahna kaharti pisan eta ceramah. Terus ayeuna mah bener kudunya ka fakir ka miskin, amplop teh moal dibikeun, deuk dibikeun ka fakir jeung miskin, kumaha cek kuring, tong kitu. Bapak cek salira kudunya ka yatim jeung ka miskin, eta mah ceramah. Anger Pak jelema saluhur-luhurna ilmu dibawa kana alam nyata jeung alam bukti can tangtu mampu migawe matak manusia eueuh nu sampurna. Nah ieu maraca salawat jeung Allah nyao. Pecakan di sukulum deui tong diongkosan antep teu daratang moal. Berarti lain jeung Allah mate salawat jeung naon jeung pangabotoh. Innallaha ma'ana sanegeun ayat Quran jentre saestuna jelema nu bakal dibere kasalametan nu salawasna bareng jeung Gusti Allah. Lain jeung nafsu. Ibadah make nafsu ria, sedekah make nafsu ujung, jenit ka haji make nafsu teu disebut haji ngocombrot. Balik ti haji teh pan yai kuat danga. Cek tetangga teh mang haji. Oh beneran tetangana, oh Pak Haji dibayar 20.000. Kalau tetangga sabelah bersihin haji 300 dibayar kontak. Haji gitu patut mah haji mayung meureun. Berarti jeung nafsu tak ibadah teh Pak. Urang salat lain hayang disebut ahli salat, kuring bisa ceramah lain hayang disebut ahli ceramah. Ibu daek pengajian ulah hayang disebut ahli ngaos. Mak nya aya ahli ngaos kaberangan wae. Ka ahli ngaos